Kareta terus kebat, karya Hadi AKS. Nah, ieu kareta beterus nyemprung dina peuting hideung meredong. Kapan urang geus gilig indit bari mikul pangharepan. Miang jeung tanaga panyesaan jeung kesang nu saat kari tapakna. Urang nyingkah nyiar lembur nu ngempur keneh ku bulan, nyusul taneuh nu beueus juuh cinyusu. Di dieu lelemah cai pangancikan geus eueuh lahan satapak jeung langit satiung. Pikeun nyenghah saring hapan. Tapi terus mamprung ieu gerbong ngahudangkeun ka keueung nu ting juringkang. Berang deui, peuting deui, nyeak kaditu katabeh wetan kawas rek muru balebat. Lebah mana ari halte pangeureunan? Taya nu bisa nuduhkeun. Da puguh henteu kaimpleng lebah mana urang reureuh. Balok demi balok, sasak besi nu ngadingding, torowongan manjangan, lulurung-lulurung waktu jeung sinyar-sinyar abad nu hurung geus kalarung kaliwatan. Kareta terus ngahegak mapai rel ka tepi suwiring, gumuruh nyorang lembur demi lembur nu arahe. Di saban jandela urangan bisa reuteum nenjo bumi paningeungan. Pakebonan tingrung gunuk jadi beton, pasawahan ting gurilap jadi wajah. Walungan modal kusarah, bangke orok rejeng rungkang tatangkalan, jalma-jalma rajeg ngarelun jadi haseup nu harideng, anteng nyakaran pasir gudawang jeung gunung-gunung nu daroyong. Rek kebat ka mana ieu kareta? Taya nu nyuara. 2010 tina buku kumpulan sajak Katumbiri.